Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syarat susuci ku batu. Sama niatun eta aya 8. Ayakuna ari anu kahijina eta yen kabuktian susuci ku batu eta bisa lasati ahjarin kutilu pirang-pirang batu. Wa ayun ko jeung ari anu kaduana eta yen kudu bersih naon al mahalu tempatna. Wa alayajiba jeung ari anu katiluna eta yen ulah kaburu garing naon an-najsu najisna. Walayan takila jeung ari anu kaopatna eta yen ulah pindah-pindah itu najis. Walayatroa jeung ari anu kalimana eta yen ulah aya anu datang alaihi kana itu najis naon akhorun najis sejen. Walayu jawija jeung ari anu kagenepna eta yen ulah ngaliwat najis sok hatahu kana hukumna si jalma wa hasapatahu jeung hasapahna si jalma. Walayu siba jeung ari anu katujuna eta yen ulah beunah antakuna jeung ari anu kadalapana eta yen kabuktian naon al ahjaru pirang-pirang batuna tohirotan eta anu suci. Wallahu a'lam bishawab.